tawasul sallallahu alaihi kurang sadaya mudah-mudahan wasilah kaburang sadaya maosna jadi amal soleh mudah-mudahan kaditu makin ridho Allah Ta'ala mungkin jadi bisa tahu saya hamnya berpindah ya cara melanjutkan ke acara ini kita acara tausiah tapi waktu sebatas jam 8 insyaallah mau panyantai kita ini kembali waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu minas samai wala fil ardi mu'minan hatta yakuna walusun. Wala taqulu wasulat hatta takuna musliman. Wala takunu musliman hatta yaslaman nasu miyadihi wa lisanihi. Wala yakunu musliman hatta aliman. Al-hadis. Wa qala ba'dul ulama sir rahmat tapus tifdani amda su'adoni zul sarifalil karo.
sabada ahaturkeun salam dina segi penghormatan Islam. Anu alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadaya dina ieu wengi parantos tiasa kempel ngariung dina raraga nyupri kariduan Gusti ngalangkungan thalabul ilmi. Anu mudah-mudahan urang sadaya dina ieu wengi kalawan dipukruk ku rahmat Gusti, kalawan dibuntul ku nyaeta ridho tur diiring ku hidayah Allah Ta'ala, kalawan dijadikeun sabab urang sadaya iringan engke dikembangkeun oleh jajal hisab di alam mahsyar anu kenging ridho Gusti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramun jajaran para alim ulama wal ju'amah, para kiai, para asatidah al-alamin, al-alamah, dai-dai musim kuring sangat dihormat dan mudah-mudahan salahina aya dina jaringan abingan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan urang sadaya oge urang doakeun diri urang, keluarga urang, para putra putri urang sadaya anu hadir di tempat-tempatan kalawan aya dina hidayah Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Musim kuring sangat dihormat dan mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah. Hilap kasadayana bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi anu sempat hadir kaya bertempatan, oke anu tacan sempat, anu kusim kuring sadar dihormat anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Ta'ala. Oke, umum kasadayana kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, anu di mana bae ayana, anu kusim kuring sangat dihormat anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Wabil khusus kasa sayuna lah Habib anu hadir di tempatan, mudah-mudahan anjeunna tawaleh hadir hadirna anjeunna jadi sababiyah wasilah diri urang, keluarga urang, para putra urang, para putri oge ieu patempatan kalawan pinuh keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring sangat dihormat mudah-mudahan kalawan dipanjangkeun suarana, disehatkeun lahir batina, dijebatkeun rezekina, kalawan dihasilkeun pamaksadanana dunya sareng akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satosna mangga urang lanjutkeun urang muji syukur ka Allah Ta'ala. Rina urang sadaya dina ieu wengi ngalangkungan kodona jeung kodarna parantos tiasa riung 40 lalu pamprok jeung hormat wajah dina raraga melaksanakeun sebagian kewajiban urang sadaya selaku umat muslim jeung mukmin. Anu mudah-mudahan melaksanakeun anu ayeuna jadi sabab biar ngaleungitkeun kabodohan diganti nyaeta ku ilmu Gusti nu Maha Suci. Adituna tiasa ngajarankeun parentah Gusti nu Maha Suci tegasna Allah Ta'ala dijadikeun ilmu anu manfaat, anu maslahat, anu tiasa ngajarankeun kana eta ilmu anu aya dina diri pribadina masing-masing. Kadituna ngajadikeun kabagjaan dunya sareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terhilap sholawat wassalam anu mudah-mudahan salamina dicurahkeun ka junjungan alam revolusi Islam sadunya, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dila pagelangina ka para sahabatna, ka para tabi'in, asbabut tabi'in. Dugi ka urang sadaya selaku umat mangkena dijadikan umat mutaakhirin. Sebagian keterangan teh urang teh dijadikan umat mutaakhirin. Akhirna hartina dijadikan umat anu terakhir akhir zaman. Beda sepisan
ciri-ciri akhir zaman diantawisna cek sebagian ciri akhir zaman teh seueur jalma anu mararaos terutami nyata pamuga cek sebagian akhir zaman gitu bahkan cek sebagian hadis mah nyata hiji pamegat berbanding punten ulah wakapungan pamegat cek sebagian nyata 40 mana lamun ayeuna istri tinggal ini kaset tuh pamegat jadi kemudian maranaon dari leher anu atas baju eta bisa baju 5 pamegat 2 istri eta teh salah salios ciri nu kadua teh sebagian keterangan ciri na poe kiamat teh diantawisna seueur nyata anu poho ka Gusti Allah balieu ti ulama yaitu sebagian mah sebagian dari seueur pisan nyata jalma-jalma anu poho kana dirina Mesti ayat kai isim jiwalagan cek sebagian dari nyaeta seueur pisan jami-jami anu ngarepak kana larangan Gusti Allah seueur aya cek sebagian dari disebutkan akhir zaman kapung roge cek sebagian keterangan mah nyaeta kapung jamak teh sekolah kapukur komo ayeuna tapi kan urang teh teu ngemutkeun kana eta nya asa teh bakal salawasna aya di alam dunya palingan cek sebagai keterangan urang teh kudu ingat ari adunya teh pana arti dunya teh bakal kageunaan kurungsa setiap berkenaan urusan pasti ayat tungtung pedah alibinya mah ayat ini tina pasti bakal ayat tungtung anu wasian sami wasian oge ayat ini tina bakal ayat tungtung tapi orang asa bakal lilahnya ibu orang teh asa bakal lilah teh rarasaan baik karasa kurang asa bakal lilah dia lagunya pada alma malaikat Israel ada doh tapi kurang sok di poho asa bakal lagi itu pengeluaran orang ayana parantos setengah abad laku ayah anu laku di setengah abad seueur tapi kadang-kadang eta teh dipikir-pikir urang teh nya dipikir-pikir yuswa urang lain nabihan tapi karena kurang bilangan nama nabihan tapi lamun urang wae dibasihan nyaeta 60 tahun cokot we ayeuna 50 tahun mung sabaraha deui 10 tahun deh ari ngaran ibadah 10 tahun leuh lamun bener kumaha teu bener nyumponan kana saranjeung rukunna paur ka dituna anu di Arab hayang salamat dunya akhirat geuning paur eta ngadeunkeun angan-angan wungkul hareup dina jauh tina pihasileun. Nah, mana sih sebagian keterangan pemuda ieu teh musuhna iblis. Aya dijadikeun musuhna iblis, aya dijadikeun nyaeta kakasihna iblis. Ya pemuda. Yang dijadikeun musuh iblis atau kakasih iblis. Iya pemuda nya. Perbedaan dari kakasih iblis atau dijadikan musuh iblis. Lamun kakasih iblis mah hilna bakal korek, bakal taradaik ibadah, eta ngajalankeun dosa, eta kakasih iblis. Ayo gitu. Ya pemudi. Ari musuh iblis mah diantawisna mana tuh?
nyaeta jalma anu pemuda pemudi ahli taat ka Gusti timimiti balik nepi ka kolot eta musuhna iblis. Musuh iblis. Jalma antara koret eta teh musuh iblis. Anu sae akhlak eta musuh iblis. Anu sae nyaeta kadituna ulas jeung asihan musuh iblis. Eta teh umatna Kangjeng Nabi nyaeta putra putrina Nabi Adam alaihissalam teh sebagian keterangan. Dinasa anu ayeuna insyaallah simkuring bade ngabahas masalah naon nyaeta iman. Cenah tuh iman mah geus teu aneh. Da bioge cari di dieu teh dasarna iman. Abdi teh thalabul ilmi teh dasarna iman. Abdi teh daek taat ka Allah iman. Abdi teh daek sae jeung sasama iman. Tapi kan ieu mah urang naon kita we sangkan kuat dina kaimanana. Naon sababna teu sakedik bujeng-bujeng jalma bodoh jalma pinter ngaku iman tapi kadang-kadang kaimanana teu kuat, kadang-kadang dua priuk jeung dua leo. Aya nu kitu. Lain aya seueur ayeuna teh. Kadang-kadang kaimananana wani-wani dituturkeun kana barang anu teu pira, seueur nu kitu. Naon sababna teu kuat imanna jeung teu kuat keyakinan. Nah, kumaha bisa kitu? Sakedik we urang bahas di masalah iman. Syekh Rasulullah ngaturkeun moal buktos di mana di langit jeung moal buktos di bumi mungkinan jalma mukmin kasebut. Hatta sehingga yakuna bukti ieu abdi ieu jalmi wasulan. Naon sih? Wasulan. Moal bukti kayak di langit jeung moal bukti di bumi jalma mukmin kasebutna mukminun jalma mukmin. Hatta yakuna sehingga bukti eta abdin eta jalmi nyata kaditana wasulan. Hartina ae mutala tifan wasulan teras eta teras ya wasulan teh welasan. Tah ayeuna urang sadaya ngaku jalma anu iman. Nah kira-kira di urang geus kajumlakeun jalma anu welasan, geus kajumlakeun jalma anu asihan, anu berehan, anu nyahan. Padahal urang sadaya jalma mukmin. Sedangkan ciri-ciri jalma mukmin cek Rasul nyaeta kudu welasan. Salah sawios piatur Nabi irhamu hartina kudu welasan mangfil arti jalma anu aya di bumi. Tah kadituna bakal dikumaha nyata bakal disebat aranjeun nyaahan engke di langit. Jadi dasarna kudu welasan heula, kudu asihan, nyaahan, dedehan, berehan. Tah kira-kira we urang kembali karena diri masing-masing urang teh geus welasan, asihan, dedehan, nyaahan, berehan atawa teu. Eta ciri jalma mukmin. Berarti ciri jalma mukmin kudu naon? Kudu wasulan artina welasan. Kakara we ngabogaan cek sebagian keterangan kayak di langit nyata jalma anu mukminun jalma mukmin. Berarti urang teh kudu welasan, nyaahan jeung asihan, dedehan jeung berehan.
itu ari iman sadayana parantos terang Pak. Al imanu marifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Eta disebutkeun iman. Ari iman teh nyaeta marifat kunaon bi qalbin kalawan hate. Sek hate ngaheueuhkeun heueuh abdi teh diciptakeun ku Gusti, heueuh abdi teh digelarkeun ku Gusti, heueuh abdi teh nyaeta calik dina bumi Gus, heueuh abdi teh dirizqian ku Gus. Nyahokeun ku ati. Nganteun cekap ku ati wungkul ditasdikeun dibenerkeunana teh ku ati teh teu cekap ku ati wungkul. Nah, moal katingal kaimanana lamun teu kakuping kulisan tulisanna. Ari anjeun iman ka Allah iman. Abdi iman persatan Allah teh anu diciptakeun abdi anu nyaeta garijian ka abdi anu nguah ngeuh abdi persatan itu eta tulisan ngaheueuhkeun ngabenerkeun ku naonna diucapkeun tulisan lisan iqrar mana dirinya teh diucapkeun kalawan pengakuan kalakuman di sana asyhadu alla ilaha illallah eta teh ngaku asyhadu nekatkeun asyhadu nyaeta sanyanyana baca sebagian mah kitu nyaksian an sanyana kalakuan sareng tingkah la ilaha ta aya di pangeran anu hak ibadahan kalawan sabeuna illallahu angin Gusti Allah diucapkeun ku lisan eta teh subutkeun nyaeta syahadat ilahiyah ayah syahadat Rasulillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul itu syahadat dua kalimat syahadat kita mengucapkan dua kalimat syahadat lamun kurang cekape nyaeta sebagian keterangan ulama anu dikarang nyaeta dina kitab contohna dina kitab Sulam Taufik geus we urang cekap dina sholat kedah bolak-balik urang mah cekape urang dina sadereuning sholat ucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul aya di salian teh eta teh aya di urang dina urang adzan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul aya deui dina koma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kadang-kadang urang borojol we ngalakungan ibu kubra kapan dina adzan mun asyhadu alla ilaha illallah dina mana katuhu adzan kenca koma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ya Allah syahadat diucapkan kulisana tapi tercekap ku ati jeung kulisan tapi kudu kunaon nyaeta wa amalun bil arkani artina kudu digawe ku jiwa ragana ku anggota eta kakara disebutkeun iman. Jadi lamun urang aya disebut iman di alam dunya iman di langit kade urang teh kudu naon hiji kudu nyaana ulah sartasikan dieutan nah ari nabi pan nyaah jeung ulah sinasi itu nabi itu
Hari umatna aya yang dijadikan jalma mukmin atau kudu aya dina arti sifat ulas jeung asitah kira-kira we ari urang sadayana anu ayeuna dina saat anu ayeuna urang teh aya sifat ulas jeung asih karena cek ibu artinya ka putra nya ka icu nya ka tetangga nya ka eta kabalare nya teu tah urang teh kudu nyaahan jeung asihan atuh nyaahan jeung asihan teh teu pada kul kanu Islamnya Islamna anu luar teh Islamnya kul teh Islam karunya pagitu ayo urang palain ngangka deh ibu orang sifat ulas jeung asih kumaha cenah wala takunu mual bukti wasulan welas asih hatta sehingga musliman kudu pasrah ka Gusti Allah berarti kudu muslim hartina Islam nyaahan teh hanjakal eta luar ti Islam jadi dandana da geuning aya cenah jalma anu luar ti Islam nyaah ka urang punya namanya bageur kuberehanana tara naon tara pedit tara koret gitu ngan hanjakal eta lain Islam jadi dandanan itu ngan saukur tersebut alus disebutkeun nyaahan ngan teu kadituna moal disebutkeun mukmin sabab eta jalma teh lain sedangkan urang teh kudu Islam heula moal bukti nyaahan jeung welasan jeung asihan sehingga kudu Islam tah jalma nu Islam kudu nyaahan kira-kira urang nyaahan teh kadang-kadang orang mamikir teh lah ya Allah ibu kira-kira orang teh iman teh iman Islam orang teh tangges aya dina diri orang ngancik dina diri orang dina hati orang nyaahan dedehan ulasan asihan atau belikan atau kumaha atau gede amal kata naon wa awon tah ciri-ciri jalma mukminah saya di kulasannya asihan kudu Islam kudu Islam artinya Islam teh cek sebagian keterangan mah nyaeta masrah jiwa raga ka Gusti dina naon dina aturan kira-kira ya itu ya. Nah atuh orang berkudu Islam kudu agama dipikarinto ku Gusti Allah dinten agama dasarna naon iman heula sameme Islam teh kudu iman artina kudu percaya eta teh agama teh Islam agama anu dipikarinto yakinkeun iman urang percaya da jalma anu teu percaya kana Islam anu dipikarinto teu asup kana Islam kadang-kadang anu teu asup Islam percaya karena ayana Gusti ngan teu mengakui teu asup kana agama. Dawa Allah dina Al-Qur'an wa raditu lakumul Islam dina wadai agama nu dipikarinto ku Gusti Allah lutanti agama Islam. Cek sebagian keterangan hadis Rasul kudu ngabereskeun anjeun nyaeta dina kaislaman anjeun kunaon nyaeta as-sahawa artina kuberehan jalma anu Islam pasti nyaahan jeung berehan lamun jalma Islam masih koret eta berarti can sampurna dina keimanan dan iman mah iman can sampurna da mesti keneh naon mah ayeuna Islam teh ayeuna daek ibadah mah tapi Islam tapi tara daek ibadah paur lamun cek barudak mah sok diteruskeun ati Islam teh Islam naon eta maksudna KTP padahal mah lain Islam angkat kedul tara daek ibadah dan Islam KTP Islam mah Islam yang tara daek ibadah
ngajamin ka Islamanana teu kan Islam kitu sah cek sebagian keterangan nyata sah narima urang waris ngan teu ngajamin salamat dunia akhir kamu jalma anu tara daek iba hartina tara daek pasrah taat ka Gusti Allah teh eta teh teu ngajamin kasalamatan dirina dunia jeung akhirat. Selamat dunia cantak tuh eta ke di akhirat. Sabab wala menang ganjaran tanpa urang miga we. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bal menang ganjaran di Gusti Allah terkecuali anu migawe kana eta pagawean. Akara menang ganjaran hartina buruhan di Gusti dek di mana datangna lamun urang teu diga ibu wae contoh sareha ibunya milarian keur kahirupan teh hese itu ujung-ujung bubrag di langit ayat gitu dasarna naon nyata nyare kasar tiga we ibu didamel ini tapi kalau hormon nanggur hati menang buruhan sabaraha sabeduk teh 40 cenah menangnya ganjaran ladang rame teh ladang cicing ladang digawe ladang digawe kamari jadi menang buruhan sabaraha alhamdulillah kurang rencana mudah-mudahan ya rencana teh di barengannya kuridona Gusti urang teh aya doakeun sadayana keluarga urang, para putra urang, putri urang, sing salehnya salihah, sehat lahir batin. Urang teh aya rencana bade ngayakeun nyata naon namina teh Ibu? Ta'ziman wa takriman kana kelahiran dunia Allah nyata disebutkan syukurama disebutkan muludan muludan atau sekurang ajengan anak ibu rasa atau saja rasa badai di mana insyaallah ulama al-insanu yudabiru wallahu yuqal ulama cuma rencana kan mudah-mudahan eta rencana disarankan ku kudrat iradat Gusti Allah. Kita niatna mah sae nya. Kan kade niat sae kade urang teh. Alus mah alus sotona ayeuna. Lamun di barengan nyaeta ku ikhlas hese ka ditu teh. Paur leungit ganjaran lamun urang teh ikhlas karena Allah. Al amalu surun qaimatun wa arwahuha. Ari arwahna ari ruhna amal teh nyaeta ikhlas. Cek Ibnu Athaillah makin tuh gitu Taurat teh keur amal ngan kade amal ieu teh alus ngajalankeun parendahan Gusti bujeng-bujeng can dugi kana tempat dugi kana tempat can dugi kana tempat cek Allah nyaeta ma taqaddama min dami bakal dihampura dosa anu diheula jalma tulabul ilmi mah dibeberkeun jam-jam malai ridhoeun didampal ku jalmi anu tolabul gitu ridho bujang orang mah nya kumaha sakitu euy kanu tadi nyata moal buktos kaberehan atau welasan asihan dedehan terkecuali ku jalma anu Islam masih kene eta aku Islam teu berehan paur ka dituna teu ngajamin kaislamanana kasab teu bere kadang-kadang koret masuk koret ibu koret teu paur koret mah ibu koret teu sebagian hadis mah salah sahiji nyata cabak bahkan nyata dina neraka ngarupai kalabunya dicopot beda jelma anu koret
jaba baladna iblis kakasih iblis jaba nyata nyokot tina dahan eta neraka korek eta kakoretan malah eta datang karena neraka masa kata ibu kalau dalam orang bus mengurangi dosanya jalma isbat itu nanti dasar hari ini sok tunuh ibunya ayeuna teh sasi mau tanggal sabaraha tanggal 4 tanggal 5 ya Allah ayeuna teh nyata sasi kelahiran kantina nanti sering maca sholawat sering teh ibu sering maca sholawat teh cinta kakak Nabi teh lain cenah majarekeun teh ibu pada bapana seueur kameramen sibuk ibu terus ibu kamera ayeuna bapana di kamera dan penulana mudah-mudahan pada malam itu teh jadi sabar wasilah tambah kakiaran imanah jeung Islamnya amin cinta terhadap kanjeng Nabi cinta terhadap kanjeng Nabi salah saliosna kudu seueur maca salawatan lah bios iya mah pilih we gitu iman 100 sanggul ibu cangkel teh berarti masih kene normal lamun teu cangkel teh normal abdi ge sami cangkel insyaallah syukuran ka Gusti Allah Allahumma nabi salam alaika ya Ibu, selamat hari. Iya teh siga turun teh. Di tempat tolong ilmi mah butuhannya jadi ibadah. Alah sana jadi ibadah mah bade oboe mah. Mau diwakil. Mang aku hari teh isin mah konsnes. Boleh tadi nyata urang teh jalma
moal tersebut jalma iman di mana di langit dan di bumi terkecuali kudu luas jeung asihan dedeha bereha. Hadis musajen ari jalma anu bereha mah nyata qaribun minallah, qaribun minanas, qaribun minal jannah, ba'idun minan. Jalma nu berehan mah bakal caket ka Gusti, hartina jalma nu berehan mah bakal menang rahmat Gusti dipikanya Gusti Allah. Jeung bakal dipika resep ku jalma anu berehan. Nyata biaya dibagi biaya jaga getol, jaga bager, berehan, melasan, asihan. Sebab palingan cek sebagai keterangan, lamun ahli surga mah bakal pinuh kunaon ku pangalat di jalma-jalma, tapi teu hayang dialon. Nyaeta pamupingna bakal pinuh ku pangalatna jalma-jalma lamun ahli surga. Tapi eta jalma teu hayang dialon, tapi pinuh eta pamupingna ku pangalatna pamujina jalma-jalma. Eta ciri-ciri ahli surga. Lamun ciri-ciri ahli neraka bakal seueur cawadeunana dicaci dimaki seueur loba carekeunana. Dina naon dina pamupingna eta teh ciri-ciri ahli neraka. Itu cek sebagian hadis. Ayo urang mah ya Allah dibatan loba anu dipuji atau muji urang mah loba. Di eta naon cawadeunana loba carekeunana urang mah loba di eta anu dicawatna tong nganti urang asup surga. Ya Allah urang mah ku amal teu pati sabaraha. Kumaha sakitu kana tadi nyata jalma anu berehan mah bakal deket di Gusti Allah, bakal deket karena nanti jalma-jalma dipikasa ku jalmi-jalmi bakal caket nyata karena tebih tina neraka. Tapi sabaliknya jalma anu korek mah jauh di Gusti Allah, jauh di jalmi jauh tina surga, qaribun minanar bakal caket tina neraka. Kade ibu bisa dijadikan jalma korek, tapi mukmin korek, tapi Islam korek. Ibu dijadikan mukmin eta korek teh, Islam korek, sedangkan Nabi dengan diri pemerintah korek, Allah pemerintah korek. Nya dulu rasa jeung asihan kapa pada jalan. Kade teh urang mah kadang-kadang nya teu bahasa asihannya gitu kan. Aya we rada teu genah pan mah lain ulas teh asih wah gitu nya kudu mah ulas asih tepat karunya ulas asih ku kalupatanana laras welas asih. Jadi kasakabeh makhluk kudu welas asih. Wah, mau didasarkan ku iman yang Islam lamun jalma masih kena kurang welas asih mah masih kena kurang korek dengan jamin walaupun eta mukmin dan muslim. Wala yakuna musliman hatta yakuna kadituna buktos selamat nasuhartina salamat jalma-jalma miyadihi tina pilara leungeunna bil lisanihi jeung tina pilara lisan. Kade jalma muslim terbukti kaislamanana terkecuali kudu salamat eta jalma-jalma tina leungeunna jeung tina lisan. Kira-kira berapa kasih kita cari? Mana bebas?
kadang-kadang gitu Islam gitu mukmin dia mukmin nah tepati kan nyarios teh orang mah tepati dia mutan heulanya tepati senasi eta mah bahasa dan gitu orang mah mana kade orang kade kasadayana lamun benar-benar mukmin benar-benar muslim moal buntos ka islamanana terkecuali kudu nyalametkeun ka jalma-jalma tina naonna tina pilara leungeunna jeung tina pilara lisanna eleungeun kakawasaan loba dijadikan teh asa kawasaan urang kitu kade milaraan ka jalma-jalma jeung rasa teu salamet jiwa ragana jalma anu islamat lamun urang buktos ka islamat kudu rasa aman salamet jalma-jalma sagigireun manehana nah artina kunaon jeung kunaon jeung tulisan jeung sebagian ulama di tafsiran nyata didinya teh kakawasaan dibere kapercayaan kade bisi urang teh milaraan gitu kepercayaan atau jadi pemimpin gitu kade bilaraan ku kakawasaan ku kapemimpinan atau orang teh kunaon ku dijadikeun kepercayaan kade jadi sebagian keterangan mah lamun urang rakyatna menang hidayah di Gusti Allah artina bener we rakyat namun ayeuna pamimpin nyaeta teu bener tetap eta cek sebagian tetap eta mah naon kitu bakal bisa dibeberes gitu bisa dibeberes naon margina sabab ari imam nyata kadang-kadang teu narima kana naon gitu mun urang mah masukan atawa parentah di rakyat bakal eta cek sebagian bakal salam tapi bakal rusak gitu bakal rusak nyaeta alam dunia bila mana nyaeta imamna zalim gitu. Sanajan eta rakyatna menang hidayah wih teh lincah hartos bakal rusak cek sebagian alam dunia bila mana nyata lamun rakyatna putar metel patutina lamun rakyatna ayeuna mungkar atawa maksiat atawa dosa moal rusak alam dunia lamun ayeuna sanajan rakyatna dosa tapi imamna adil maruksak lamun imamna adil tapi bakal rusak nyaeta alam dunia walaupun eta rakyatna menang hidayah tapi pamimpinna teu adil wih deui tepat bakal rusak alam dunia bila mana rakyatna nyieun dosa atawa maksiat lamun pamimpin na adil moal rusak alam dunia sabab eta pamimpin bisa ngabeberes nyata karyatna setiap diparentah pasti bakal turun eta rakyat sabab datangna ti pamimpin atos deh jadi moal rusak tapi sebaliknya bakal rusak alam dunia
walaupun eta rayatna menang hidayah hartina bakal menang pituduh tapi bila mana imamna teu adi rusak artinya gitu kata sul. Jadi salah sabios urang teh nyaeta kudu naon kudu sae we nyaeta jadi pamimpin kudu adil. Tak kumaha sakitu urang sadaya wih kanu tadi nyaeta kudu aya sifat boh pamimpin atau boh rakyatna lamun benar-benar jalma mukmin jeung muslim kudu aya sifat nyaeta welas jeung asihan kudu bisa nyaeta nyalametkeun ka jalma kunaonna kuleungeuna jeung kulisana hartina ku kakawasaanana eta jalma ulah dilarang. Wala yakunu jeung wal bukti wala yakunu jeung wal bukti saha eta jalma naon nyaeta kadituna muslimah wala yakuna hatta yakuna sehingga kudu bukti nyata aliman hartina jalma alim hartina kudu ngarti kudu nyaho iman mah geus Islam mah atos gitu tapi hanya tahu dengarti dan aliman nyaho tahu orang teh jadi loba ente terang iman mah iman Islam mah tapi teu aliman teu alim artina teu nyaho nah ciri-cirina seueur gitu kadang-kadang apal mah apal gitu kewajiban Quran tapi teu tiasa dilaksana nah cenah batur mah nya kitu tapi urang mah teu teh ciri-ciri jalma nembungkeun kabodohan diri pribadina teu nyaho gitu. Kadang-kadang masalahna encan nyaho kadang-kadang langsung dihukuman aya gitu aya ku sabab teu terang teh langsung we dihukuman coba ieu lah dina waktu sadaya ayeuna pan dina agama teh ayeuna mah kudu sensitif kadang-kadang cek majarkeun cek jalma anu teu apal mah bios jabal bodoh ieu bios cek jalma anu teu terang setiap jalma teu terang pasti disebutkeun bodohnya bodoh sabar teu terang bajarkeun teh cenah ieu mah sok aya ngopi bajarkeun ayeuna mah ajengan jeung ajengan pase aya nu kitu aya eta teh nah hadatana teh teu jalma alim tetapi jalma anu jahil ai alim atawa jahil ari jahil teh bodoh can apa tina permasalahanana anu saenyana kadang-kadang geus dihukuman bajarkeun teh ajengan jeung ajengan pase padahal mah di mana sudah aya sini gabung sini kumaha wah aya teh ya ajengan jeung ajengan nah kamari jeung saha anu dia teh di mana di dolim gitu ayeuna mah dijaga kunaon anu di mana ini ditusuk anu ditusuk di mana eta iya ayeuna mah dijaga dia mah teu butuhan ka bangsa teh ayeuna mah butuhan ya gitu dijaga majakeun teh ayeuna ajengan cenah dijaga wah mun dijaga iya pada tetan luaran betul tak itu eta mau bisa kabuktian Islam berjalan terkecuali kudu aliman artinya kudu nyaho karena hak jeung kakuduanana ka Islaman mau bisa beres dina kaislamanana terkecuali kudu ilmu
artinya aliman jalma alim. Apa kadang-kadang gitu ayo seueur pisan jalma-jalma anu nyaritakeun kitu bahasa teh badarkeun ajengan jeung ajengan pasea. Nah eta teh apa teu tina permasalahanna akar permasalahanna apa teu dalam apa mah kira-kira we moal ujug-ujugnya dihukuman langsung pasea moal paingan aya kieu beureum cenah teu da kateranganna atawa naon kitu alasanna ieu kaharti meureun lah ieu mah can naon-naon jeung teu fungsi ditanyakeun masalahna sok kitu kan can fungsi apa masalahna sok langsung dihukum kade bisa eta teh ciri-ciri jalma anu jahil artina bodoh. Nah moal mungtos kaislamanana moal beres kaislamanana terkecuali kudu ihla naon aliman jalma arti jalma nyaho jalma anu uningan misalnya gitu contoh ayeuna urang alhamdulillah ieu teh kewajiban dan nyaho kewajiban paingan cek sebagian katana nyata al iman teh jalma iman teh jaeta jalma asobu anu sobat padahal mah tadi atau tidak mau capek jabaleueur jabal poe kusabab aliman teh jalma mukmin Islam bari aliman nyaho kana kewajiban kajeun poe kajeun leueur nyata urang ngajalankeun we nyata kusabab kewajiban ade itu eta aliman teu sakadik jalmaan iman Islam tapi teu aliman ade ba teu nyaho itu kena kewajiban aya apal kewajiban tapi teu bisa cek sebagian keterangan wala yakunu aliman wal buktos jalma alim hatta yakuna sahingga bukti eta jalma amal bil ilmi amilan kalawan ilmu anu diamalkeun mabukti kaalimanana terkecuali katebong teh ku amalna paingan cekan terangan al ilmu bila amalin kasajari bila sama ilmu tanpa amal seperti buah kenal tangkal tanpa berbuah berarti cek aku ilmu hukum nyaho hukum tapi kuliban aku amal mual bukti kaimananana jeung kaislamanana terkecuali kudu aliman mual bukti kaalimanana terkecuali kudu ngamalkeun terus bu kudu ngamalkeun cek aku ilmu tapi kudu diamalkeun gitu pada saat itu udah teh boga ilmu kudu diamal lamun urang ilmu tanpa beramal seperti tanpa tidak berbuat paingan cek dina kita juga urang amal tanpa ilmu bakal ditolak amal tanpa ilmu bakal ditolak aina ilmu tanpa amal bakal disiksa gitu wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun lalu baru gitu. Jadi amal tanpa ilmu mah moal ditampi ku Gusti Allah. Aina ilmu tanpa amal bakal disik wa kullu man bi ilmi bi ghairi ilmi ya'malan mu'adapun min qabli ubadil wasa. Jadi bakal disiksa samemeh jalma anu nyembah kabar ilmu boga tapi teu amal tah leuwih ti heula tinimbang nyaeta bakal disek tinimbang jalma anu nyembah kabar halal leuwih ti heula disiksa boga ilmu teu amal. Kemarin saat itu kade
berarti keur nyupri ilmu tapi kudu biasa ngamal itu kudu ngamal. Cek sebagian keterangan wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna kadituna waringan. Naon cenah? Waringan api. Waringan. Itu waringan. Malbutos nyata ngamalkeun kana ilmuna terkecuali jalma anu api. Jalma anu api. Sedangkan api mah cek Rasulullah wal warok ari warok eta teh nyaeta sayyidul amal. Gustina amal. Jalma api mah pasti bakal ngamalkeun. Cek sebagian dari keterangan ulama ngaturkeun badul ulama nyata disebutkan warote mulazamatul a'mal jamilah artina nganggerkeun kana amal anu sae nganggerkeun ngalanggeun kana amal anu sae eta disebutkeun warote malutos kawarwanana terkecuali kudu kadituna mutawadhi'an jalma anu tawadhu malutos kawarwanana terkecuali jalma anu mutawadhi'an tawadhu mal aya sifat waro lamun teu tawadhu ta eta teu tawadhu ya jalma sajalma anu tawadhu di alam dunya bakal diangkat derajatna diangkat ku Allah taala ke dina poe kiamat. Tapi sabarinya jalma anu takabur bakal dihinakeun ku Gusti Allah. Tadi jalma anu tawadhu mah bakal naon diangkat derajatna ku Gusti Allah. Sabarinya jalma anu teu tawadhu mah bakal dihinakeun ku Gusti Allah. Malbutos nyata dina katawadhuanana eta jalma terkecuali eta jalma nyata arifan binafsi nyata jalma anu arif makrifat kana dirina artina nyaho kana diri man aroba nafsahu faqad aroba rabbahu wa man aroba rabbahu faqad jahila nafsahu sajalma anu apal kana dirina bakal apal ka Allah sajalma anu apal ka Allah bakal rasa bodoh diri pribadi. Nah, binasa itu baik waktu pada jam 10. Mudah-mudahan urang sadaya dijadikan umat anu mukmin yang muslim sinanci dina diri sifatullah jeung asihan berehan nyata rasa sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisa itu bae kabehakeun hapunten kasadayana bila mah dina ngalungikeunana saur-saur mah teu netek taraje encak hamalan teu malapah pedang teu ngetep seureut tina ngalungikeun hapunten kasadayana mudah-mudahan ageng tawabukna mun dina saat abdina ngalungsurkeun maghfirah Allah taala aurat sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Kira-kira kalau ditutup wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.